Ingetan yang maranehanana teh ngawakilan Jawa Barat, bukan Jawa-Jawa yang lainnya. Ngawakilan Jawa Barat 81 patayong paling banyak seluruh Indonesia. Apa penduduknya paling sederhana kurang 50. Tapi kenyataannya eta anu 81 hiji yang ceri dengan pan ada babarangan yang coba kok apa gitu. Ada jelema ada benang gitu. Jelema mah. Ai jelema teh orang Sunda maksud coba. Anu sanes ya kan? Aya Jawa, aya Batak, aya Bali, aya Palembang, aya Aceh, paduli teuing. Tapi kenyataanna teh teu aku ka Jawa Barat kumaha. Ini kenyataan dan coba pun sampaikan, coba pun bilang walaupun ya lain jelema tapi anu milih nanti kapan rakyat Jawa Barat harus tapi gak bisa diukti itu teh dipilih ku warga Jawa Barat meureun atuh lajuning lakuna teh kudu memperjuangkan Jawa Barat. Entah ya tetap memang memperjuangkan daerah mana-mana. Berat ya, selalu sama badai diduga. Tapi ini adalah kenyataan. Coba kau nganggap nyebelah dia nak koran. Jawa Barat dianaktirikan. Ini kenyataan. Ya. Kemudian, coba kau bilang kepada Bapak Gubernur kita, anu kasih anu pinter teh. Coba kau bilang kumpulkan eta anu 81 hiji hulu. Anggota DPR RI anu ngawakilan Jawa Barat sanun cepet kumpulkan tumut tapi dikumpulkan di Hotel Sahid Jaya di Jakarta 81 hiji hulu cepet ya kumpulkan ingetan yang maranehanana teh ngawakilan Jawa Barat bukan Jawa-Jawa yang lainnya. Ngawakilan Jawa Barat 81 patayong paling banyak seluruh Indonesia. Apa penduduknya paling sederhana kurang 50. Tapi kenyataannya eta anu 81 hiji yang ceri dengan pan ada babarangan yang coba kok apa gitu. Ada jelema ada benang gitu. Jelema mah ai jelema teh orang Sunda maksud coba. Anu sanes ya kan? Aya Jawa, aya Batak, aya Bali, aya Palembang, aya Aceh, paduli teuing. Tapi kenyataanna teh teu aku ka Jawa Barat kumaha. Ini kenyataan dan coba pun sampaikan, coba pun bilang walaupun ya lain jelema tapi anu milih nanti kapan rakyat Jawa Barat harus tapi gak bisa diukti itu teh dipilih ku warga Jawa Barat meureun atuh lajuning lakuna teh kudu memperjuangkan Jawa Barat. Entah ya tetap memang memperjuangkan daerah mana-mana. Anu Batak memperjuangkan Batak, anu Bali memperjuangkan Bali, ayo kita bokong alih entah. Tapi ini adalah kenyataan. Numawi, kan? Numawi, urang terus terbiasa ngantep pada diri, kemudutan aku. Terus terbiasa mantep
pada di mana lawan coba pengunya ngemat apa dia alamunnya ngemna lu gelis sekarang kalau tanya mangga kurang terasa sebenarnya teh setengah jam coba teh lewat kesan 5 menit sebelum mangga ya. Jadi kenyataan yang pasti warga Jawa Barat yaitu bahwa jelema anu ngawakilan Jawa Barat anu 81 pulau anu eling ada benar di itu ya eta anu jelema anu lain jelema anu lain memperjuangkan daerah manehna gebelenda sareng Cepopo ya kan saha anu lepat sareng Cepopo ke warga Jawa Barat sok atuh pilih teh urang Sunda gitu sareng Cepopo nya kan bae ari partai nama merah kuning hijau di langit yang biru ari partai nama anu sareng jami-jami di dieu teh cecet aku dan senang eta calon-calon oge da urang Sunda mah mung saeutik kitu nah anu seseuleureun urang Sunda calon teh ngukur ti PKS jeung Golkar kudu diobrolkeun mah ya anu sanes mah jarang urang Sunda anu dicalonkeunana teh ku partai nu sanes mah ya anu seluruh Sunda teh Golkar sareng PKS. Nah, janten akibatna kumaha akibatna Cepopo? Tol Ciawi Sukabumi. Geus 11 tahun atuh paling dugi ka ayeuna teh nembe dugi ka noyak danau teh pokoknya kana Lido tah namanya dugi ka dieu jadi ali tadinya 15 menit teh waduh atau seetolan eta teh sabaraha puluh tahun naon marina atuh da nu ngawakilan di Komisi 5 lain urang Sunda anu ngawakilan di Komisi 5 eta teh Komisi 5 urusanana teh jalan jembatan bangsa nu kae teh Komisi 5 Komisi 5 nanti aya jelema Sunda hiji-hiji acan sadayana mah tetep memperjuangkan daerah manehna anu Batak, anu Bali, anu Jawa, anu Palembang itulah nasib Jawa Barat. Terus jantan tunggu kapal gubernur teh kumpul guys anu 81 teh emutan biasanya di Palembang tidak ada garis komando emutan yang aladina teh sok sareng lain jelema ngawakilan Jawa Barat tah eta kanyataan ayo mantak nyari ya mana tinggal we si Sundau tos sabaraha tahun apa demi kaya mana ya kan itu kenyataan coba aya urang ka Jawa Tengah ka Jawa Timur teu aya pada melang anu mangkrak sampai belasan tahun teu aya di urang mana eta Ciawi Sukabumi terus sabaraha belas tahun tah dugi ka kitu aya kudu diobrolkeun mah nu mari sadang Cepopo Jawa Barat di anak tere gitu. Sanes urang kudu nyari hati tapi kudu amal kayaknya mah tong nyari hati tapi kudu amal. Tah eta kan eta anu hartosna teh hal-hal anu memang kedah dipikirkan bersama urang teh.